Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana ayeuna waktosna arurang diajar bahasa Sunda di kelas 5 sareng ibu ini. Tah satu acan dikawitan, cobi siapkeun buku paket bahasa Sundana sareng alat tulisna. Atos pami atos hayu urang bacakeun bismillah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna urang teraskeun pangajaran opat ngeunaan kasehatan. Pek hidep buka buku paketna halaman 41. Didinya aya bacaan ngeunaan tanda kekenteng. Pek ku hidep baca materina naon anu dimaksud tanda kekenteng teh. Lajeng deui naon wae kagunaan tanda kekenteng teh. Tah pami atos dibaca dugi ke halaman 42. Ayeuna hidep eusian soal nu bade ibu dipasikeun. Nomor 1 nyaeta naon anu dimaksud tanda kekenteng teh. Lajeng deui nomor 2 aya sabariji kagunaan tanda kekenteng teh. Pek sebutkeun hiji-hijina. Sakitu wae soalna, pami aya nu kurang dipikahartos mangga taroskeun ka ibu. Ibu cekapkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.